Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dirang pangajen pamilon hadirin anu kusim kuring dipihor. Dipayun hayu urang sasarna manjatkeun puji sareng syukur kadat Ilahi Robbi anu mana urang parantos dipasihan taufik sareng hidayah oge mangpirang-pirang nikmat urang sadayana. Mudah-mudahan dina raraga lomba diantara basa Sunda dina eling bakoe basa Indonesia dunya sapapawasna urang dipasihan hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dekakantun sholawat kali salam pamugi-mugi dikocorkeun ka junjunan urang sadayana Nabi Agung Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, tug sing dugi ka urang sadayana anu janten umat-umatna anu patuh sareng taat kana ajaranna. Amin ya rabbal alamin. Hadirin anu kusim kuring dipihor, satu asana sim kuring ngadadarkeun dina lomba biantara bahasa Sunda ieu sim kuring nepangkeun dupi wasta cecep saharna padudukan di Desa Bayuning, Kecamatan Kadude, Kabupaten Kuningan. Dupi nu bade dibedarkeun dina biantara bahasa Sunda ieu nyaeta peran sektor pariwisata dina ngawangun ekonomi di Kabupaten Kuningan. Di antawisna di Dinas Pariwisata Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, di antawisna aya 5 bidang nu aya di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kuningan. Anu kahiji bidang kepemudaan. Bidang kepemudaan ieu ngelola keorganisasian pemuda di antawisna KNPI, HDP sareng organisasi kepemudaan Nusanesa. Anu kadua di bidang olahraga. Di antawisna lebet dina sadaya cabang olahraga anu cabur anu jumlahna 33 cabang olahraga di Kabupaten Kuningan sareng ngabantos karena kebutuhan masyarakat demi kesehatan jasmani sareng rohani. Anu katilu nyaeta bidang industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Nyaeta ngelola sumber daya kepariwisataan oge anu kadua jasa usaha pariwisata. Anu katilu nyaeta ekonomi kreatif. Anu kaopat bidang destinasi pariwisata nyaeta menunjang kana sarana prasarana kapariwisataan. Anu kalima bidang pemasaran pariwisata kalebet di antawisna promosi kepariwisataan sareng atraksi budaya nu aya di Kabupaten Kuningan. Ditambih deui ayeuna ku bagian kesekretariatan. Ditambih ku bagian kesekretariatan atanapi bagian umum, keuangan sareng program. Saluruh sareng program Bupati Kuningan nyaeta anu disebat moto Kabupaten Kuningan makmur, agamis, pinunjul, berbasis desa. Harapan Bupati hoyong ngawujudkeun 25 desa wisata di Kabupaten Kuningan. Alhamdulillah dina dangat ieu sakumaha tugas Bupati anu ditugaskeun ka Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata kedah tiasa ngawujudkeun
desa wisata di antarana anu parantos katingali ku urang sadayana nyaeta Desa Wisata Cibuntu, Kecamatan Pasawahan, anu parantos berprestasi di kancah nasional sareng tingkat ASEAN. Anu salah sawios lebet dina 25 desa wisata nu aya di Kabupaten Kuningan. Anu biasa ngabantos ekonomi masyarakatna khususna di Desa Cibuntu. Anu disebat ayeuna anu disebat Desa Pinunjul nyaeta desa anu ngagaduhan unggulan. Salah sahiji anu ngagaduhan produk nyalira di antawisna ngagaduhan UMKM, homestay, pertanian, objek wisata sareng nu aya di desa mangrupikeun kearifan lokal. Nu ngagaduhan ciri khas salah sahiji di Desa Pinunjul, tah nu disebat tadi usin kuring nyaeta nu disebat Desa Pinunjul. Girang pangajen pamilon panjungan hadirin anu usin kuring dipihormat. Alhamdulillah Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata anu di Luluguan atanapi di sesepuhan ku Dr. Haji Toto Toharudin MPD anu disebat pisinan ieu. Sasanti Dinas Korapar majulah pemudaku, jayalah olahragaku. Indah wisatanya, damai warganya. Hadirin anu kusim kuring dipihormat, moal panjang lebar kusim kuring rupina mung sakitu anu tiasa kapihatur. Boh bilih waya saur anu teu kaukur, basa anu teu direka. Putus saur ke panghalang bubur satangon sareng sapakan. Hapunten samudaya kakiranganana, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.